Ente mah pantesna kanu ipis. Kan ipis. Heeh. Kunaon gitu? Ipis harapan moal boga kabogo. Anja. Kacang teh kur hiji euy. Om, kenaon euy? Yeuna nyoan kacang Hah? kur hiji. Kacang. Nah, kabeneran. Naon? Ngomongkeun kacang. Heuh? Urang elehan wae euy kacang pamajikan ieu duh. Ngeroakun sobat elehan wae. Udah kumaha atuh bingung. Tak geus dicoba can make obat kuat ya. Loh, bingung cin aya efek sampingna nu kitu mah. Power. Kumaha menurut dirinya coba boga solusi teu? Kieu we atuh ayeuna mah. Kumaha? Dibantuan ku urang. Dibantuan? Dijamin eleh geura pamajikan maneh. Oh, enak. Anja. Naon? Urang ngeueuh Ah. ka diri sorangan teh euy. Make ka diri sorangan geuluh. Eta deh ka euy. Heuh kunaon geura? Kapan meureun urang teh sok minum, sok kuat, sok itu, sok ieu Heeh, terus? Heueuh we ka diri sorangan da sabenerna mah hayang eureun kikituan teh. Heeh. Ting nafsu sugannya nu teh hayang we hayo jiwa mah hayang eureun gitu. Kumaha coba pendapat dirinya? Ulah keung Den, eta mah ente kan geuleuh ka diri sorangan. Heeh. Da batur ge geus nyarahun sa RT oge memang geuleuh. Anja. Om, naon euy? Senyoan jamu tapi eueuhan euy. Lalai meureun beak. Heuh, bangun teh. Ieu Om, perlu ieu. Perlu naon? Nyakrah cenah menang keterangan beja lamun bisa nyium pamajikan panjang umur. Cek saha eta maneh? Loba we nu nerangkeun kitu da aya keteranganna. Emang bener gitu? Ke heula lamun nyium pamajikan pasti panjang umurnya. Heeh. Tapi tantangan deka kakak pae. Pae. Heeh. Pae kumaha ieu teh maksudna? Heeh, kakak maot. Geus nyium teh. Heeh. Panyakitan apa kumaha? Henteu. Kunaon atuh? Heeh, ka pamajikan RT nu diciumna. Anja. Om, hayang curhat euy bingung. Pagawe teh curhat wae ieu mah. Heeh, kumaha? Mitoha kan ngawek-wek we ieu. Heeh. Kamu dah mitoha nu laki mah Heeh. mun asa bingung ceuli teh. Sugan didinya gitu boga solusi, kos kumaha gitu. Aya solusi mah da eueuh eta mah urusan maneh heuh, urang ikut campur. Tapi ieu mah saran. Rumah tangga mah tingali atawa contoh cara Nabi Adam jeung Siti Hawa. Nya atuh heueuh Om, ari Nabi Adam jeung Siti Hawa mah teu bogaeun kolot, teu bogaeun mitoha. Anja. Om, cager. Alhamdulillah. Ya Allah. Tas di mana? Wah, geus menang info ieu teh euy, info nangan pagawean tuh. Tapi lieur hese euy. Teh nangan pagawean anu genah, teh anu gaji gede, teh tapi mun capek. Arese atuh aya mah neangan pagawean hayang anu ringannya gaji hayang gede. Pan hayang kitu. Bingung info teh euy dinya. Aya. Heeh. Bener ya. Lagi gampang. Bener. Ngecekin kopi unggul. Ngecekin kopi doang. Heeh. Bener ya. Bener. Gimana? Starbucks. Terus alhamdulillah sip. Eta mah. Rezeki bener ya. Ira. Jamal nanyakeun gaji. Oh, tapi
tapi nama gede tuh gajinya ya. Oh, gede atuh. Berat. 4 juta sampai 5 juta. Alhamdulillah. MTM Jakarta. Benernya. Mantap. Siap Om. OTW dah pokoknya. Kira-kira jeung deui kumaha atuh ngecekeunana? Isukan bawa teh lah. Teh. Oh, siap. Tapi bener ngecekeun kopi doang. Bener, ngocekeun kopi hungkul. Tapi ngocekeun anak ku bobokan maneh. Anjay. Om, Tempo penampilan orang ku Om. Pas teu, keren teu. keren Den ente mah. Gagah. Banget alus, irung mancung. Alhamdulillah. Bungkuk si gajah yang ngelawat Pokoknya tiada duranya. Kayak heula. Kurang gitu. Mana nanya nanyawan awak ka urang. Kieu Om, ieu. Naon? Menurut Om, Heeh. kira-kirana orang pantesna boga kabogoh anu begeng apa anu montok? Oh, jadi maneh minta pendapat. Kayak heula deh. Coba tilai heula kumaha? Wah, ente mah pantesna kanu ipis. Kanu ipis. Heeh. Kunaon gitu? Ipis harapan moal boga kabogo. Anjay.